Sunda paguyuban seni jeung budaya hayu urang silih jaga nembongkeun wibawa urang Sunda. Sampurasun 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 warisan kolot urang nu baheula. Sampurasun 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 siap ngejaga seni budaya nu kiwari ngaroj. Wah, aya mangsa euy. Lamun jelema ieu hareureui wae ku dewek rek diheureuyan. Kuring rek diajar ngagrab sokan we ieu lumayan. Alhamdulillah bagja cu, alhamdulillah. Kamari narima beja teh yang hidup kabeh rek aya datang ka Abah ka Padepokan. Alhamdulillah geus narepi kalayan salamet sararea. Hadir sararea hadir. Hadir. Sok bagjakeun aya nama awewe ka belah ditu lalaki ena sok. Awewe ditu awewe. Awewe dari Wilujeng dongkap di Padepokan Abah. Ayo ah. Alhamdulillah semak sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ya ka dieu. Ya kasep. Ayo. Assalamualaikum sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah res publik teh. Publik. Bila jadi subing daripada bokan Abah. Ya katanya kada calik. Supan bawa di tangan. Bawa tenang aja bawa di jam yang jangan. Tenang, ayo di bawah sambut. Saya sukan bawa saraya seorang di tedunan on yang mana. Peng hidup di dieu cari cing istirahat heula ngarek sukan jam-jam goreng cengar. Sehat, semangat. Kami HP apa? Semangat. Abi hayang suarjo, Pak. Siap. Nah, soalnya saya lupa ayat. Kebenaran Pak. Siap, tenang aja. HP teh Abah ayeuna ieu di dieu seksi balageun. Sarare istirahat sing juga. Anggale ulah saucap-ucapna, ulah saomong-omongna, jaga tingkah jeung parikola. Sare di dieu aya aturan dina. Kamu sholat heula nopo barudak? Siapa? Yang istirahat sing balageun. Atur nuhun Pak. Isukan di Cempode Bapak. Siapa? Nuhun Pak. Ayo Wilujeng nya. Sok nyala saya aya. Sia belum jauh aya di dapur. Siap Pak. Nah, ada gua jadi ngurus ucap-ucapna. Sabab bisa ruminahkeun kan ieu teh si Abang ini. Da saya tahu sok sompa. Ulang wae kabeh oge euy. Hiji cilaka apa bakal cilaka? Ini enggak kampung eunang. Lain cari apa? Pambeu gini teh sambeu. Nah,
Ya, tapi naon? Enggak saudak-udak mah di dieu. Ya berak. Neken heula, asuh. Geum dipindahkeun ka pulang. Kamu irung di luhur. Perut dinta. Kawin pisan, kudu digerayan. Saya nang orang ngomong sama bahasa kali itu kan, terus ngomong lagi. Pak Ustadz mah kali itu Insyaallah mah kesukaan manghanana ka dieu minta kelama yang mah waktu sare. kami sarena keur barengan Pak Ustadz. Lu benar ya teh? Bener dengan aku nyari dengan kecil kurang. Terus ada orang yang mau nikah puluh kata dia teh. Dari sini. Ayo asal kuringan ieu teh. Gara-gara si aku. Ada kan tarenanya? Mana mah di situ. Hari di rumah. Aing mah disimut ah, disimut ah. Disimut. Udah. Udah, Cuk. Kemana? Udah kayaknya. Nyata urang. Kemana sih? Nya dak keur peuting teh. Abi teh ningali pasar. Di mana? Ini tina teh di situ. Asli nah. Mata abi siga mah gara-gara masih aku. Ayeuna kumaha tuh? Ayam yang misalnya di minyak buat masih
pingsan. Ayo sabaraha teh. jati diri Ah, pingsan mah ini ya kasih abah. Bisi kumaha mending eta mah udah pangalanna. Ya kasih abah we. Ayo yuk. Ayo kumaha. Dan moal ieu. dibawa orang Sunda Sampurasun 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 warisan kolot urang Sampurasun 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 siap jaga seni budaya Sampurasun warisan kolot urang Iya mah, ya teh mah. Luas ya teh mah. Sampurasun siap ngejaga seni budaya Ini bukan campur sabaraha. Ningal juhig bah. Astagfirullahaladzim. Bah. Sabaraha urang baru. Nyameureun opatan. Wah, cilaka ieu mah ya. Cilaka. Keun urang ku Abah urang sama teu lah. Ayeuna maraneh tarenang tenang. Tong geumpeur, tong sieun, ku Abah pasti diteang. Mudah-mudahan eta barudak teu jarauh araya pasti. Oke, sakedeung apa kurang meditasi heula kurang teang eta budak nu opatan di mana aya. Sok hidup bantuan doa sing busuk Ya, tarumpul. siap bah. Baca istighfar. Apa ge? Eta nu opatan penting tadi tigana maroyeng, arewek kalau lebihan teuing. Sirahul eta mah masalah deui. Sirahul pisan eta. Sirahul eta. Saya kepelakan Abah emang dirinya. Jadi eta budak keur dibere pelajaran. Keur bae Ari eta nu ditinggal ku si Akang ieu ledas bah teh bah. aya aya Ledas teh bah. aya. Eta teh si Kopit. Si Kopit. Jin Kopit. Nah, itu teh gara-gara si Rahul. Penting si Rahul ngomongna sompral wae. Tapi bah moal naon eta bah? Wah, Si Kopit. tong tariwang salepah. Aya. Di mana Pak? Anu hiji ayana dina tatakalon gitu. Aduh. Anu hiji aya di hareup jalan dina keur ayun-ayunan. Anu hiji dina kolong meja. Aduh. Dan aya hiji deui itu jauh. Bangga ieu mana bangga. Ting saha eta nu jauh Jika nama si Rahul. Si Gana Asli nama. Sabab mana nama lu pas sompral. wayahna menta tilu entong sadiakeun. Aduh. Saratan Mana urang. batu neangan entok eta mah? Eta mah terserah kumaha maraneh. Kan Mana wayahna abah terang aya di mana tukang entok? aya di mang eta Mang Ikun di dinya tukang Mang Ikun. Oke, ulah jadi bah kadinya bah. Entoknya tilu bah nya. Entok tilu terus we meureun pucit ayeuna keneh wayahna lamun teu ayeuna eta budak palit Aduh. wayahna. Katempuhan dia mah gara-gara si Rahul ah. Sok eta mah alih tiang Hanjakal tuh. teang heula entok teang heula wayahna kudu aya ayeuna. Nya sok ikhtiaran geus aya entok bebe jadi ka apa? Atuh arek nyari entok bae lah. Sok nyarinya. wayahna kudunya kepangi. Harunya eta budak nu hiji di Ayo banyak gitu banyak. Sok. Ikhtiaran entok wayahna kudu beunang. Ah si Rahul mah. Parupa wae jadi katempuhan urang teh ya. Aing Rahul enggak duit. Kayak deui mah geus Rahul tong diajak. Tong dibawa-bawa. Tinggalkan. Tong dibawa deui. Halo. Nah, ya uing di dia. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mak. Nah, di dia, Mak. Alah. Hop. Alah, nah uing di dia ya. Astagfirullahaladzim, Mak. Nah, bet aya di dia uing. Astagfirullahaladzim. Tadi teh asa di luhur uing teh. Nah, jadi di dia. Baru pawai. Aduh. Barudak kaya ruhnya di ditunya. Yuhun. Aneh.
Aneh tapi nyata teh ieu mah. siap ngejaga seni budaya kiwari ngarojong para wisata jati diri urang salaria. Orang aya di dieu sare. Saha nu mindahkeun ieu teh? Aduh, barudak itu. Wah, ada teh keterlaluan teh gimana duh. Kira aku sare dikirahkeun. Sampurasun siap ngejaga seni budaya. Sampurasun warisan kolot urang nu baheula. Sampurasun siap ngejaga seni budaya. Hey, udah, kayu panen.